Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, patepang dangu deui sareng dongeng Sunda ti Capruk Radionet. Anu dina danget ieu bade neraskeun hanca cariyos anu judulna Balad Siluman karangan Rudi Yansah. Bade medar bagian ka-10. Kumaha para wargi? Mugi-mugi kabarna aya dina kawilujengan sarehat sakula wargina oge tinekanan sagarupi anu dipimaksana. Oge mudah-mudahan saum Ramadan urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun kasakumna para wargi kaum dangu netizen anu parantos sindang ka ieu kanal muter konten-kontena. Boh bilih aya anu teu acan subscribe mangga kantun diklik wae seratan beureum handapeun video palih katuhu. Sumawonten kanu parantos subscribe, kanu parantos nge-share, kanu parantos nge-like oge komen, simkuring haturkeun pisan nuhun kana pangrojongna. Karena ieu ikhtiar ngamumule seni sastra Sunda. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, cariyos anu kalangkung tos dugi ka Bah Eman Saparakanca baralik deui ti imahna Halimah. Sabab panyangkana yen eta Halimah jeung Usman dina kaayaan anu bahaya teh nyalahan. Tah kumaha salajengna? Mangga urang pedar. Nanging sateu acana aya pesen tina program Silih Wawangi usaha mitra kaum dangu. Boh bilih aya para mitra kaum dangu sadayana anu linggih di sabudeureun Jatiwangi Majalengka, mangga aya salah sawios mitra kaum dangu anu gaduh usaha nyaeta ayam goreng sareng ayam bakar berkah. Sakali deui ayam goreng sareng ayam bakar berkah bilih bade pesen dianterkeun mangga ka nomor WA di 081775008898. Tempatna di Gigireun Koramil Jatiwangi. Mangga bilih kak mitra kaum dangu sadayana anu sanesna anu gaduh usaha bade diiklankeun di Capruk Radionet. Mangga kantun nyerat wae dina inbox Facebook Capruk Radionet atanapi ka emailna Capruk Radionet. Supados teu nyangkulung teuing kana waktos, mangga urang kawitan. Nya nama ya nama jang urang teruskeun deui atuh lumampahna angguran ge nya sabab aya hadena oge ye lamun seuk urang sakabeh ayeuna nepungan maicih ka imahna nya kituna teh sangkan urang henteu terus tanda tanya komo bari jeung tuluy curiga goreng sangka mah ka papada jalma urang teh monggo goreng kasebutna jang Tembal Bah Eman harita teh. Muhun atuh bah, muhun abah, mangga abah, urang dilajeng deui atuh lumampahna. Pokna umen bari tuluy rangkuh. Saenggeus kitu mah ngan bring we harita kabehanana naruruskeun deui lampahna pikeun ngajugjug ka imah maicih. Kalayan dituturkeun ku warga anu harita lempang tukangeun bari jeung galecok ngomong jeung pada baturna. Ngan bae warga teh teu terus kabeh marilu. Sabab diantarana aya awewe atau lalaki anu ngalundurkeun diri barali ka imahna sewang-sewangan. Alasanana arek ngagarap pagaweanana masing-masing anu katunda poe kamari. Samemeh urang bedar kumaha lalampahanna Bah Eman Saparakanca, ayeuna urang malikan deui heula ka mangsa waktu ka tukang medar Usman asli anu lumpatan tea dina wanci tengah peuting. Harita teh Usman naha
manehna tebet ngadon terus ngambah ka hiji pasir. Anu katelah pasir rambatan, mangrupa pasir anu sangat tur lobah sato-sato galak kayaning oray jeung sajabana. Usman tuluy asruk-asrukan kanu bala, ngambah ka tengah leuweung geledegan harita teh bari dina kaayaan mental anu geus teu normal deui. Sabab terus gering batin nalangsa ka bina-bina. Kunaon Halimah? Capeknya? Hah. Ayo. Ke bisi capek mah atuh urang akod we ayeuna ku Akang. Ayo, kayu. Ngalah teu kudu capek teuing leumpang Halimah. Yap, ka dieu. Usman harita ngomong sorangan, bari nyela ngarandeg ngeureunkeun heula lengkahna harita. Popongkol anu terus dibawa ku manehna harita tuluy diakod cenah ngadaplok dina tonggong. Usman nyaan we geus ilang ingetanana teh. Lalakon hirupna kiwaringan kari tinggal halusinasi. Manuk-manuk tembong pating arat selog dina luhur dahan tatangkalan. Dina luhur dan daunan anu harita pating arulang katebak ku angin leutik. Angin leutik anu nganteur hiji sora aki-aki anu harita nyarita ditujukeun ka Usman tur datangna ti tukangeun pisan. Hei, Jaluk. Hei, kadengeun teh nya, kurang tarik kitu. Hei, Jaluk. Hei, arek ka mana eta teh? Ha? Arek bunuh diri maneh teh, ha? Hei. Cek eta sora teh. Ngadenge kitu atuh Usman gancang ngabalikeun awakna ka tukang, mencerong ka tempat datangna sora. Aduh, tuh tingali Halimah. Aya beruk buyutna geuningan yeuh, tingali. Beruk buyutna. Meni peotnya bongkok kitu awakna oge alah, yeung. Kumaha Halimah? Sieun teu ku beruk tah. Pokna Usman teu kireum-kireum nyaritana teh. Jeung aneh deui sanajan Usman ngomong nalalaunan oge tapi bisa kadengieun ku si Aki kalawan jelas. Si Aki oge henteu tuluy ambek, kalahkah ngehkeh deui we seuri waktu disebut beruk teh ku Usman. Dasar lonok sawah sia. Nyarekan beruk kaing. Jaluk. Geus bosan hirup maneh teh, ha? Bet los-los ka pasir rambatan segala rupa. Loba macan nyaho di ieu leuweung teh. Hayu sia Jalu, milu jeung aing ayeuna keneh. Urang urus awak teh ku aing. Leumpeuh yuni pisan awak teh kawas lain lalaki bae sia mah. Ceuk si Aki bari tuluy ngalengkah maju ngadeukeutan ka palebah Usman anu harita keur ngajanteng. Oloh, eta si beruk. Kalahkah ngajakan uing ini ti dieu. Kawas nu wawuh wae maneh mah kaju kuring teh beruk. Bari kuring mah teu ngarasa wawuh jeung maneh deui. Tapi naha maneh bet sok kenal kitu sok dekat SKSD ka aing teh. Nah saha si maneh? Walon Usman bari neuteup seukeut ka si Aki sakapeung melong kosong siga anu keur ngalamun. Yeuh. Ngaran dewek katelah mah Kikawat Waja euy. Lain beruk. Komo Kikawat beruk atawa Ki beruk Waja mah lain, salah kene wae. Kikawat Waja. Geus kawat waja. Hayu sia, geus tong loba catur. Ulah loba nolak. Milu jeung dewek. Jawab si Aki nandeskeun nyebutkeun ngaran aslina ka Usman. Samemeh Usman bisa nyarita deui teh harita gancang si Kawat Waja ngalakukeun tindakan anu di luar dugaan keur Usman. Ki Kawat Waja ngagajeleng luncat ka hareup terus pancuh gigireun Usman belah katuhu. Ki Kawat Waja harita henteu miceun deui waktu ngan sakilat leungeunna anu katuhu mencet kana urat-urat penting nu aya dina beheungna Usman. Ngajadikeun badanna Usman oge harita terus rubuh nangkuban teu inget bumi alam. Saenggeus Usman tembong kapiuhan mah ngan regeyeng bae harita awakna Usman teh dipanggul di bawah indit ninggalkeun eta patempatan ku Ki Kawat Waja. Duka teuing rek tuluy dibawa ka mana nya para mitra sadaya. Anu jelas mah dina engke pungkasanana ieu lalakon bakal aya kaahengan dina raga dirina Usman.
tur bakal jadi lawan utamana anak siluman darah dagingna Halimah katut jin Batara Kala anu jadi indung bapana harita. Tetela disidik-sidik kadua dampa sukuna kegawat wajah teu napak waktu ngalengkah kana lemah. Saking ku cepet-cepetna gerakan kikawat wajah harita mangsa ngalengkahkeun sukuna ninggalkeun eta patempatan. Tunda anu kacarita kocapkeun ayeuna di tempat sejen nyaeta balik deui ka lembur nama Icih anu kiwari tembong geus kagimbung loba jelema anu dipingpin ku Bah Eman di buruan imahna matak heurin usik. Teu awewe teu lalaki teu kolot teu budak meh kabeh daratang tumplek ka eta patempatan. Kabeh nu aya di dinya kadenge galecok ngomong jeung papada baturna ngalobrolkeun kaayaan di eta patempatan. RT na RW na katut pupuh lemburna anu katelah Kisamba oge tembong keur ngobrol jeung Bah Eman sapara kanca anu karek tepi pisan daratang kaburuan imah nama Icih. Bah Eman dibarung jeung gogodeg lantaran kaget kadenge manehna cumarita ditujukeun ka Kisamba bari jeung deuteup. Nyaan maneh kitu tega ari mah Icih tega ngadolim diri sorangan. Nah naon masalahna atuh cenahnya? Mah Icih teh pikiranna bet nepi ka poekeun kitu. Aduh. Ceuk Bah Eman mang handeukeun ku eta kajadian. Nu jelas nama ieu teh musibah we meureunana Bah. Sakaligus picontoheun keur urang sakabeh anu masih keneh harirup. Nya, ulah aya nu rek tega ngalakukeun hal saperti kitu lah. Sabab kangaranan bunuh diri mah panan dosa gede. Sasatna can waktuna kaluar tina warugana jalma eta nyawa teh. Ari pek urang sorangan meulaan pangeran ngeluarkeun nyawa sorangan tina raga. Aduh. Jawab Kisamba rada rumahuh sabab manehna mah leuwih ti hanjelu nempo eta kajadian teh. Sumuhun. Leres pisan Kisamba. Ieu kajadian teh candak we hikmahna nya. Sarta kanggo pieunteugan keur urang sarerea. Ya, khususna di ieu lembur lewo. Ya, kade ulah aya kajantenan deui sapertos kieu. Kedah seueur emut. Ya, emutna ka mana wae tuda. Yeuh, emut mah ka mantena nya. Sabab sakumaha beratna oge urang ngalakonan hirup. Poma entong sok dipake aral subaha tur nelasan diri sorangan. Hah, kade tah. Lantaran lamun sakitu urang kalakuanana tangtu urang bakal ngalaman rugi 2 kali saya hirup nya. Rugi di dunia jeung ongkoh rugi di akhirat. Sumuhun leres pisan Bah. Nanging sakali deui punten kuring Abah. Margi maksud Abah sapara kanca nepangan Mah Icih ka dieu teh telah telaksana. Lantaran Mah Icihna oge kaburu tilar dunya geuning. Keun bae jang Samba. Keun bae. Da geus nyaho Abah oge moal ngajadikeun Abah ku ciwa. Jeung kabeh oge pasti bakal ngalartieun kana ieu kaayaan. Ya, jang sama umat teu kudu silih silahkeun kana kaayaan nya ai keur kieu mah. Tong silih salahkeun. Tembal Bah Eman daria. Obrolan laju tepi kabeurangkeun, mang sarengsena ngurebkeun layon di jojo lingkesna bae. Bah Eman sapara kanca geus baralik deui ka lemburna. Halimah katut Usman memalihan kadenge keur uplek ngobrol paduduaan di imahna tur lumangsung dina waktu nu meh sarua. Kang, untung we batin akang mah seukeut bisa maca kana masalah urang kahareupna. Anu tangtu urang bakal sia lamun seug si Icih teu buru-buru dipaehan ku akang. Sabab lambat laun Rusiah kaayaan urang bakal dibenjer beaskeun ka tiap jalma nu tumanya ka manehna teteh. Nyangan aya deui anu leuwih salempang pikeun abdi ieu teh Kang. Bingung kudu mere alasan kumaha ka dulur-dulur abdi anu isukan arek ka dieu. Ceuk Halimah anu harita cumarita. Ari Usman memalihan katingali ngadon seuri leutik tuluy ngawalon. Gampang masalah eta mah atuh Halimah. Keur naon akang jadi pangkat siluman lamun teu bisa keneh ngareka perdaya ka manusa. Sabab akang memang boga elmuna nyaeta
ilmu sihir anu bisa ngabalikeun panon jelema anu goreng jadi alus, tinu alus jadi goreng. Matak Halimah ayeuna tong leutik hate jeung salempang Halimah. Ari masih kene aya akang mah di dieu. Walon Usman mamalihan ngaregreukeun kana hate Halimah anu rumasa keur bingung. Mohon Kang. Duh, upami kitu mah akabin oge janten tenang. Eta mung abdi teh aya pamunut sanes ka akang teh ieu teh. Nyaeta iraha akang rek karebut mustika batu gelap teh. Jimat sakti milik nama Cioh teh ya. Kitu tah Kang. Oh. Halimah teh hayang mustika batu gelapnya. Kan ku akang urang cumponan kahayang teh tah. Man irahanya waktuna. Akang pikeun ngalakukeun eta tindakan. Nah poe isukan pagetok atawa taun hareupnya. Hoyong ayeuna atuh akang dinten ieu. Sanes enjing, sanes pageto, komo tahun hareup mah abdi pasti bakal cangkeul ngantosan atuh panginten akang. Bakal nyeri beheung sosongeteun. Oh. Hoyong ayeuna nya anu geulis teh. Muhun akang, hoyong ayeuna. Geulis heuh. Kahayang nu geulis pasti bakal dicomponan ku akang. Ngan wayahna waktuna kurwanci ti beuting. Ulah rek sagawayah dina ngalakukeun tindakan. Ari sabab waktu nu panghade-hadena nyataya deui ngan iwal ti wanci peuting. Kitu ta geulis. Nya sumuhun akang. Abdi sajangiringan bae kumaha saena. Ieu nu penting mah kahoyong abdi tiasa laksana tina kanan akang, tur tiasa gancang ka pimilik ku abdi eta mustika batu gelap teh Kang. Duaan harita uplek ngalobrol ngaler ngidul, pikeun ngabahas kepentingan diri pribadi. Tur teu paduli batur bakal ngarandapan cilaka sigana teh ku polah maranehna duaan. Sabab anu pentingna keur Halimah mah hirupna estu hayang senang jeung lugina taya kasusah. Ceuk paribasana mah kajeun teuing batur sangsara jeung cilaka asal dirina anu salamet jeung untung. Kitu sikap jeung talajakna Halimah teh anu kiwari memang geus robah pamadegan. Akibat dirina nginjem tanaga siluman jin Batara Kala tur imbalana mah nyataya deui dirina kudu ngabaktikeun diri sapinuhna ka eta jin Batara Kala anu kiwari geus nyamur jadi wujud rupa Usman mamalihan. Mangsa wanci peuting sumanding di tempat sejen Macioh tembong keur ngahulang sorangan di tengah imah. Malah sabari jeung ngahulang teh Macioh terus ngagerendeng ngomong sorangan dina jero hatena. Geus hampir sataun. Leuwih katang. Geus hampir sataun satengah. Si Halimah taraulin ka dieu. Bangun mu terus poho we ka diri aing jeung jasa aing teh. Nyaeta kitu deui si Batara Kala bet saruana. Poho we ka diri aing teh. Kacang lupa kulitnya. Poho ka aing anu tiap malam Salasa jeung malam Jumaah sok mere wae sasajen. Tapi ayeuna ka mana? Teu moal datang ta dua mangkeluk teh. Macioh harita bet jadi terus ngupat kaayaan Halimah jeung jin Batara Kala dina jero hatena. Anu harita jin Batara Kala keur diuk sila dina luhur tempat sare sarta tetep masih kena dina kaayaan wujud Usman mamalihan can ngarobah kaayaan. Halimah sakedeung deui akang rek miang heula. Nya eta pikeun nyumponan kana kahayangna Halimah. Tapi omat Halimah oge tong wakasare. Sabab engke pas akang mulang ngadip ka imah pasti akang bakal hasil mawa jimat mustika batu gelap ka dieu. Pikeun langsung dibikeun kanu geulis. Oh, sumuhun akang. Mangga wilujeng angkat. Abdi pasti moal ka mondo Kang. Margi ngahaja bari ngantosan akang mulih. Bari nyandak mustika batu gelap ka dieu. Tembal Halimah bari jeung imut.
Halimah harita keur nyusuan orokna anu tetela geus diaranan ku ngaran Sukmara. Luyu jeung pamentana jin Batara Kala anu geus merengaran ka eta budak. Jirim Usman mamalihan terus ngiles. Badana terus ngalengit robah jadi wujud haseup ipis ngablesat ka jomantara ngulah langit anu peteng. Nembus kana beleg-begna langit peuting tuluy ngajugjug ka imahna Macio. Macio harita hatena bet jadi terus rasa. Ratu tutunggulan lir umpama mere tanda marengan kana pirasat anu kurang hade kiwari geus tembus kana jero batina. Teu lila Macio tembong cengkat tina tempat diukna bari tuluy ngomong sorangan harita teh. Mani asa teugeunah cicing kieu ieu teh. Aduh, sigana mah aing geus waktuna pikeun mujas media. Cek Macio anu harita langsung nangtukeun sikepna. Dirina kudu mujas medi pikeun ngaleungitkeun rarasaan anu ratug teu pararuguh. Karek oge Macio rek diuk ngemitian maca mantrana jeung muka panon batina. Joal breh wae katingali ku panon batin Macio. Aya tangtungan badan jin Batara Kala rek nyamber kana kanjut kundang wadah mustika batu gelap barang mustika milik manehna. Macio nyel ambek. Kurang ajar maneh Batara Kala. Datang-datang teh bet ngadon terus rek maling mustika batu gelap bungkul ka dieu teh. Dikutuk bumi syah ku aing, kurang ajar. Cek Macio anu harita kaget jeung ambek. Ari kaget mah teu nyangka jin Batara Kala bakal wani kitu peta ka dirina. Make jeung rek ngabongohan maling mustika batu gelap milik manehna. Sakitu geus lila tayang nguntruk-kuntruk datang ka imahna teh. Wei, Madusa. Ulah datang ka dia memang arek maling yang mustika euy. Arek terus dibikeun ka Halimah pamajikan kula. Hayo, minggir di peot. Minggir. Ieu barang mustika teh memang geus lain milik Andika deui. Temba jin Batara Kala anu harita geus patepung lawung jeung Macio di alam gaib. Kurang ajar maneh Batara Kala. Maneh bet bisa taluk kitu ku si Halimah. Ku jalma anu sarakah. Sarakah ka bina-bina teh. Yeuh, rasakeun. Hiat. Macio anu harita lelembutanana geus aya di alam gaib teh nafsuna jadi henteu bisa katahan. Langsung nibankeun panarajangna anu munggaran ka jin Batara Kala. Anu daek teu daek jin Batara Kala oge ngaranjug kaget. Tuluy ngomong tandes bari jeung ngejejeleh manasan hate musuh. Wei, Madusa. Andika geus wani ngahalangan kana kalap jeung pamaksudan kaula. Andika oge geus wani ngalawan ka bangsa kaula. Berarti Andika oge ayeuna geus bosan hirup kieu. Hai. Pating belesat, pating kolebat para wargina teh jeung sadayana eta jirim Macio jeung jin Batara Kala waktu tarung di alam gaib teh. Sakapeung dua badan tembong napak dina luhureun haseup ipis. Terus pating kalayang di tempat anu kosong silih serang jarak jauh. Aya sinar beureum jeung sinar biru tembong pating barasat patepung di tengah pakalangan. Ngaliwatan dua dampal leungeunna masing-masing kaluarna teh mangrupakeun daya kekuatan jarak jauh. Sekanyahoan itek bulungna Macio harita mampuh ngagedor kana dadana Batara Kala. Nenggal pisan keuna kana sasaran. Waduh. Jin Batara Kala kadenge ngahaduh sakedeung, tapi teu lila. Cakakak jin Batara Kala seuri nyakakak handaruan. Kanyerina henteu lila karasaeun ku manehna. Mantau sok seserian wae sia teh kuyuk. Rasakeun deui yeuh. Hiat. Badan Macio tembong geus ngablesat deui wae maju narajang kanu jadi lawan. Marengan itekna anu muir lir kitiran arek ngahanca kana badan jin Batara Kala anu ngolebat nyingkahan serangan musuh. Corelat,
celeng. Ieu nama cioh tembong geus keuna deui bae kana badan musuh. 3 kali runtuyan panarajangna keuna kana sasaran. Tapi Jin Batara Kala lain aya kadua ngagero nahan ka nyeri ayeuna mah. Malah manehna ngadon terus sesirian bangun anu teu karasaeuna naon. Bari kaayaan badana saeutik-saeutik jadi nambahan ngagedean jeung ngajangkungan dina wujud raksasa. Eta teh satiap kabeunangan ku tenggelan-tenggelan ti Macioh anu ngaruntui tadi. Nandakeun Jin Batara Kala geus nembongkeun elmu pangawasana nyaeta elmu sihir watu gunung Kalimaya. Para wargi netizen kaum dangu sadayana rupina cag heula dongeng balad siluman dugi ka dieu. Kumaha terasna etah nasib Macioh? Teras manco di ieu kanal Capruk Radionet konten dongeng Sunda. Tekendat simkuring nada dihapunten kana sagala rupi kakirangan sareng kalepatan dina bedar ieu dongeng Sunda. Boh bilih aya nami alit anu kasabit, asma dewasa anu kasebat, sanes kenging haja-haja tuning kalarasan bae. Mugi-mugi aya hiburanana, aya hikmah sareng mangpaat tina dongeng anu dipedar. Simkuring seja amit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.